Al-Quran Surah Al-Baqarah atau Sapi Bikang dari ayat 124 sampai ayat 126. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Abdi nyalindung diri ka Allah tina godaan syaiton anu dilaknat. Wa idzib tala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Jeung sing inget nalika Ibrahim dicoba ku Allah ku sawatara parentah. Tuluy Ibrahim nyumponan eta parentah. Allah ngadawuh, saestuna kami ngajadikeun maneh jadi imam pikeun sakumna manusia. Walon Ibrahim katut turunan abdi ongkoh pidawuh Allah nu dijangjikeun ku kami moal tumerak ka jalma-jalma turunan maneh anu darolimah. Wa iz ja'alnal baita masabatan linnasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla wa ahidna ila Ibrahima wa Ismaila an tahhira baitiya lit-taifina wal-akifina warrukka'is sujud. Jeung sing inget nalika kami ngadegkeun ieu imah Baitullah tempat pikeun karumpulna jalma-jalma sarta tempat anu aman. Jeung prak geura jadikeun sabagian tina maqam Ibrahim jadi tempat salat. Jeung kami geus nimbalan ka Ibrahim katut Ismail supaya ngabersihan ieu Baitullah pikeun jalma-jalma anu tawaf, anu i'tikaf, anu ruku jeung anu sarujud. Wa idz qala Ibrahim rabbij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan summa adtarruhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Jeung sing inget nalika Ibrahim ngadoa, Nun Gusti Pangeran abdi
Mugi Gusti ngajadikeun ieu negeri Mekkah jadi hiji negeri anu aman. Sareng mugi Gusti maparin rezeki ka pangisi ieu negeri mangrupi bubuahan. Kanggo jalma-jalma ti antawis maranehna anu ariman ka Allah. Sareng kana dinten akhir. Allah ngadawuh, tapi sing saha anu kufur ku kami baris dipaparin kasenangan ngan sakedeung atawa saeutik sarta terus bakal digusur kana siksaan seuneu naraka. Jeung eta teh tempat pangbalikan anu panggoreng-gorengna. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir.